Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng tepang deui sareng Ibu dina panglawungan kadua ya, dina mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dina dinten ayeuna Ibu baris ngabahas konsep dasar perencanaan pembelajaran. Dina panglawungan kadua urang baris ngabahas ngeunaan wangunan perencanaan. Teras perencanaan pembelajaran sareng manfaat perencanaan pembelajaran tur prinsip umum ngajar. Ngeunaan pembelajaran nyaeta proses spesifik kaayaan diajar sangkan nyiptakeun strategi jeung produk pangajaran. Numutkeun Ragan jeung Smith, perencanaan pembelajaran mangrupa proses sistematik dina neuleuman prinsip-prinsip diajar oge pangajaran kana rarancang materi jeung kagiatan diajar. Ku kituna bisa dicindekeun perencanaan pembelajaran teh mangrupa proses sistemik neuleuman prinsip diajar oge rarancang materi, media pembelajaran, kegiatan diajar, sangkan ngahontal tujuan dina pembelajaran eta. Oke, di dieu manfaat perencanaan. Dina manfaat perencanaan anu kahiji nyaeta babari ngatur kagiatan diajar. Janten naon anu ku saderek sadaya calon guru dina perencanaan pembelajaran teh urang bisa ngatur kagiatan diajar dina pembelajaran bahasa Sunda anu baris ditepikeun di kelas. Teras nu kadua nyaeta kagiatan diajar leuwih jentre ya. Dugi leuwih jentre di dieu aya indikator, aya capaian pembelajaranna, dugi karena metode pembelajaranna, teras materi naon nu baris diuningakeunana, dugi kana tujuan akhir pembelajaranna. Salian eta, pangpaat perencanaan pembelajaran, guru leuwih babari ngalakonan tugasna. Janten perencanaan pembelajaran teh mangrupa skema atanapi roadmap nalika urang lumampah dina ngajar sapertos kitu. Teras anu salajengna deui nyaeta solusi nalika kawatesanan waktu jeung fasilitas. Nah, dina perencanaan pembelajaran ternyata tiasa janten solusi nalika kawatesan ku waktu jeung fasilitas. Kawatesan waktu pembelajaran bahasa Sunda di hiji sakola teu sami, aya anu 2 jam, aya anu sajam, aya oge anu sabulan sakali. Nah, ku ayana perencanaan pembelajaran urang bisa ngaefektifkeun materi-materi sareng pembelajaran bahasa Sunda anu bisa sesuai jeung kurikulum anu tos ditangtukeun ku sakolana jeung fasilitasna. Misal fasilitasna teh heureut dina novel sapertos gitu kan urang tiasa dina pembelajaran teh lantaran novel heureut di kampus atanapi di sakola anu ku urang baris dianggo ngaulang berarti urang kedah tiasa kumaha ngadamel perencanaan anu luyu jeung sakola eta sapertos gitu. Teras anu salajengna nyaeta aya evaluasi dina pembelajaran oge aya evaluasi sapertos gitu kanggo mengevaluasi naon anu tos dilakukeun ku guru sareng siswa engkena. Teras anu salajengna nyaeta revisi program. Nah, kulantaran ayana perencanaan anu tos sistematis lamun aya nu namina MIS
eta tiasa ditinggali atanapi ngarevisi perencanaan pembelajaran anu tos lumangsung kurangna di mana supados perencanaanna langkung antep deui atanapi teleb deui dina diajar sapertos kitu. Paling eta anu tiasa diuningakeun ngeunaan manfaat pembelajaran manawi aya anu teu kahartos tiasa urang diskusi. Prinsip umum pangajaran aya sababaraha prinsip. Kahiji nyaeta perhatian jeung motivasi. Kadua aktif. Anu katilu interaktif. Atanapi terlibat langsung. Jadi siswa teh sina aya interaktif. Terus anu salajengna diulang ya. Ayana repetisi atanapi diulang pengulangan sapertos gitu ya. Terus anu salajengna nyaeta aya tangtangan. Anu salajengna deui individu anu beda-beda. Di dieu tangtangan. Misal di tiap sekolah itu tantangannya beda-beda. Misal pembelajaran itu teu tiasa sami sadayana sabab naon kebutuhan sareng kaayaan sekolah, kaayaan siswa anu beda pasti nyieun tantangan keur urang salaku guru anu ngajarna gitu ya. Tina masihan materi, tina psikologi siswana, tina fasilitasna gitu. Kumaha urang ngajadikeun diri urang janten guru anu kreatif, inovatif sapertos gitu ya. Supados tantangan itu tiasa kurang dijawab sapertos gitu ya ku cara kreativitas. Sedangkan individu anu beda eta ku urang tong dijantenkeun bangbaluh tapi janten hiji variasi pikeun urang ngajar gitu. Kumaha urang nangtukeun strategi, metodologi pembelajaranna sapertos gitu. Supados pembelajaran bisa hirup di kelas. Henteu berpusat ka guruna tapi ku siswa sapertos kitu. Eta nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna kirang langkungna ibu nuhunkeun dihapunten ya. Mugia naon anu diuningakeun aya manfaatna dipungkas ku bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatur qabri wa basiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.